Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Nuku sim kuring dipihormat Bu Vera sareng ngarancangan sampai tuhan. Puji sinanek syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Rabbul Ghafur anu masih keneh ngelaksanakan pikeun Alaihi wasallam. Kesempatan anu ieu dina raraya mapak Idul Adha sing kuring bade ngadugikeun kunaon urang sadaya kudu ngalaksanakan ibadah kurban. Selaku manusia geus sestunna urang kudu bersyukur kana nikmat di Gusti Allah. Nu harteu bisa dimomorekeun sapatos paribahasa gugurat nuhun gugurat nanggung gugurat ngari kemenangan. Saking rahmatna Allah ka hambana, perintah melaksanakan kurban didakwakeun dina surah Al-Kautsar ayat 1 sareng 2. Muhartosna saestuna kami geus maparinna nikmat anu kacida lobana ka anjeun. Ku sebab eta anjeun kudu salat jeung kurban kana pangeran anjeun. Lahiriana muncit kurban mangrupa sedekah daging kurban, tapi hakikatnya mah nyata marentakan ke orang sadaya supaya takwa turut lumut karena mereka Allah Subhanahu wa taala. Ku mangrupa daek berkurban supaya janten manusia nu takwa nu dipirido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panginten mung sakieu nu tiasa didugikeun pamugi manfaat hapunten dina sadaya kalepatan sareng kekirangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.